jam genep bakal dibanjirkan ku malaikat, turun malaikat rahmat. Naon dia banjirkan emang kunaon di negeri Irak 400 jelema nu zinah malam ieu. Oh cek malaikat wajar lamun deuk dibanjirkan, tapi kula boga data data naon 900 jelema nu penting takarrub ka Gusti Allah. Wali-wali Allah 900, lamun Bajung 400 jeung 400 banjirkeun. Tetapi ieu mah kan leuwihan keneh anu takarrub ka Gusti Allah. Malam tadi 400 nu zina, 900 anu zikir ka Gusti Allah dengan penuh keikhlasan, nu huluna bisa ditenden di hadapan suku, ulah jadi dibanjirkeun. Ulah jadi bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti Allah bener. Ulah jadi langsung keran ditutup di saat Masya Allah penegar negara, penegar dunia, penegar bumi, ahli-ahli zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala. Samarukna kumaha ulang ngecek ka kiai, ulang ngahidakeun ka kiai, awas sebab Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat silareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in asbat tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, bil khusus pisan tamu undangan anu ditungtung Jawa Barat, Tasik Malaya nu kamari sim kuring kunjungan ka pesantren Darul Ulum Petir, anjeunna tepang sareng sim kuring di restoran Strawberry nu mayarna mah kula tetep. Anu kusiburing dimuliakeun yakni Kiai Haji Miftah Fauzi. Horenganan lahirna mah sarua jeung Ki Jamal. Ngan nyangsang we beureun di Tasik teh nya. Kabawa ku angin. Angin beliun. Cinta ngaranna. Cinta mah bedas, urang Banten jadi di Tasik, urang Tansik jadi di Baduy. Oge ka kiai nu sanesna Kiai Haji Jamal, Kiai Haji Fudoli, Kiai
itu di tukang kiai kabeh. Alhamdulillah halal hadir termasuk para habaib zuriyah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadayana nu kusim kuring dimulyakeun. Panitia penyelenggara Rajaban Kiai Haji Masyuri dan perangkatna anu kusim kuring dimulyakeun. Para qori nu alhamdulillah malam ieu geus ngadengung-dengungkeun kalam Allah anu ku urang ka kuping menusuk hati. Mudah-mudahan nu araya di dieu bisa ngaraji seperti anjeunna. Dipaksakeun ge hese. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Jam setengah 12.10 simkuring khususna umumna urang sadayana masih keneh tegar. Padahal simkuring geus wanti-wanti ka Pud Adi, ka Haji Entoh, ka Haji Mu, ka panitia. Para kiai diberi kebebasan simkuring mah geus doa bae. Mun eureun jam 12 geus doa. Sarakeudeuh. Ngan setengah jam sewang. Ai bayaran mah tetep. Gara-gara nyana sita. Dasar bararego. Ya Allah ya Rabb. Tapi di lisan hungku tuh masa si tepi kana kolbu moal hiber atuh. Wengi ieu urang kempel lain nang urang digerakkeun ku Gusti Allah berkat mahabbah cinta ka utusanana, cinta ka kasihna anu dipercaya hamba Allah nu tadi geus didengungkeun bi abdihi. Ialah kepercayaan Gusti Allah di akhir zaman, diutus anjeunna jadi nabi, diutus jadi rasul. Sakumaha tadi sate acan hijrah ke Mekah diisrokeun sareng di mi'rajkeun. Kangjeng diutus sebagai pilihanana, kakasihna, kepercayaanana, jang ngembangkeun syariat. Melalui syariat insyaallah urang bakal salamet. Ulah hese-hese neangan salamet tuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng teh geus dibahas tadi soal awal Isra. Dibelek, dibersihan, diesian hikmah ilmu dihiberkeun di Mekah Masjidil Haram ka Yerusalem Masjidil Aqsa di Ilya ngan sakiceuk. Ditaekeun ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha ge ngan sakiceuk. Turun ti Sidratil Muntaha ka Aqsa, berangkat deui ka Masjidil Haram Mekah sakiceuk. Masya Allah, teu hese-hese. Padahal Kangjeng teh berangkat melewati 7 lapis langit. Sakumaha nu ku urang diimani. Allah ngajelaskeun dina ayat suci Al-Qur'anul Karim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahu
ngadamel 7 lapis langit berikut 7 lapis bumi dilalui ku Kangjeng Nabi 7 lapis langitnya sakicep Kimiftah mati tasik teh kamari ka dieu ngendong segala rupa meureun kempes banage riweuh ngadengena nyawa bohong nyawa bener Ki Jamah ti pandai gelang ka dieu ya Allah mampir heula ditereup angel eta teh moal jara di wali nu kos kitu mah sebab wali mah teu beunang pungkal pengkol lamun kahiji tujuan eta bae mengkol bisa moal kapanggih jeung wali nu dizarahan teu beunang pungkal pengkol syaratna lamun urang dek ziarah ka ahli Allah ulah pungkal pengkol boro-boro ka waliullah atuh kakak bogoh urang ge ya Allah lambat amat sih bang oh saya mampir dulu mulai suzon wah cintanya mungkin terbagi ya mulai guys mun cacak-cacak henteu jago pelet Ki Fauzi moal beudang untung bae orang Banten mah jago pelet nah iyalah Kangjeng naik teh melalui planet-planet dibahas ku para ahli astronom tentang planet anu 7 berbagai pembahasan Imam Jalaluddin Rumi anu luar biasa sumkuring pernah kakonya ziarah ke Turki mun kula nyaritakeun ziarah ke Turki nu dibawa ku kula ieu pasti inget tapi nu hiji mah nu hiji hating tidak aja mun ditanya di mana ka mana kumaha mawa awak sorangan ge riweuh si eta anu lahir di Solear teh ya Allah nah cek Imam Jalaluddin Rumi berikan daku tangga agar aku dapat menaiki langit tina pembahasan Imam Jalaluddin Rumi ternyata dikaji ku para astronom internasional 11 profesor dunia anu dipimpin ku Melvin Kevin Amerika Serikat dibantu ku Cina Chung Hua Chung wah ngaranna bener nyon teu aing teh jelas bener lah nah dan sederetan profesor-profesor mengkaji tentang bahasa Imam Jalaluddin Rumi ternyata horenganan aya planet-planet tersebut cukup Imam Jalaluddin mah dengan siloka berikan tangga kepadaku agar aku dapat naik ada apa sih di langit ternyata aya nu mere kanyana tangga taraje yeuh cenah ieu mama Imam Jalaluddin kan wali ari anu ngadengekeun kan modal zeta kan teu kaharti bahasa aing taraje teh pajar taraje we benernya naik we Imam Jalaluddin teh ka luhur tuh datang ka luhur kunyana diunduk-unduk eta taraje teh oh cakjana kurang panjang taraje tambah deui diunduk-unduk deui baru dicekelan tambah deui ternyata kewalahan anu nyieun taraje teu nepi-nepi ka langit coba buat tangga yang kuat dan kokoh aku akan menaiki langit ada apa sih di langit dipanggieunkeun taraje nu kuat tapi ternyata Imam Jalal cuma senyum-senyum terus dikaji ku para astronomi ternyata horegadan planet-planet tersebut teh aya ngaran-ngaranna lamun urang ngaji falak mah Syamsun Syaro mirihu patuzahal ta eta lamun dikerenkeun mah meureun aya Mars aya tuh kan aya kosinus udah lain atuh sia masalah tau paranti nimbang blon
Ya Allah, dengan bahasa anu intelek tuh urang Syamsun Saramirihu Fatuzahali dan selanjutnya eta kan. Nah, eta teh dina Al-Qur'an dijelaskan antara planet ternyata jaraknya 500 tahun. Jarak 500 tahun. Lamun dikaji melalui Imam Jalaluddin Rumi per jam itu adalah menghasilkan 1 parsah. 1 parsah berarti 16 mil. Kalau 1 jam 16 mil, 1 hari 12 jam berarti 16 kali 12 jam. Kali 1 bulan 30 hari, 12 hasil tadi kali 30 kali setahun 12 bulan. Kalau tadi bulan 1 bulan 30 berarti 16 kali 24 per hari kali 30 per bulan kali per tahun 12 kali 6 kali 600 mil. Sabaraha hasilnya? Ternyata dikalikan 89,250 juta dibulatkan menjadi 70 juta. Jarak antara planet rata-rata hampir 70 juta mil. Begitu dikaji deui ku Imam Ibnu Rushd, tepat aslina Ibnu Rushd Syam, pemikir Islam. Jarak 500 itu lamun dijelaskan 70 juta mil antara planet. Masya Allah. Ternyata para astronom di akhir zaman dipimpin oleh Melvin Kevin tadi yang mendapatkan hadiah Nobel dari 11 profesor dunia, dari Apollo 8 sampai Apollo 10 menang nyokot dan tidak pemahaman Ibnu Rushd sekaligus tina Imam Jalaluddin Rumi. Betapa tidak hebatnya Islam, betapa tiba indahnya Islam. Kalau para profesor-profesor dunia mengambil dari para pemimpin-pemimpin Islam, wah Islam luar biasa. Dicekal ku maranehanana, barang dicekal ku Ki Jamal jadi PDA. Islam merosot. Gusti Allah, ya Allah. Nah, ialah cerita tentang zahir. Dibuatlah Apollo. Tidak sembarangan membuat Apollo. Mereka itu penasaran ada apa sih di planet-planet luar, di bulan ada apa sih, di Mars ada apa sih, di planet-planet lain. Ternyata orang menang ngagali tina Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ngajelaskeun nu tadi teh wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma bassa fihi ma min dabbatin. Ya Allah, Allah teh ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Ternyata horenganan di setiap planet aya wa ma bassa fihi ma min dabbatin. Aya hewan-hewan anu hirup. Penasaran profesor teh, di bulan teh aya hewan naon, di matahari aya hewan naon, di planet-planet lain aya hewan naon. Penasaran nya di modalan ku nya membuat Apollo. Masya Allah, sabaraha triliun eta teh termasuk Indonesia membiayai, teu sadar. Nah, begitu diteliti lain seetik biaya, bulan ternyata tidak punya cahaya terlihat oleh dunia. Bulan adalah hanya sebatas naon kitu ngaranna model kawah-kawah yang warnanya kadang-kadang hitam, kadang-kadang coklat, dan kadang-kadang tidak mengenakan, kadang-kadang mengerikan. Nah, iyalah jangan putus asa. Hayang ka pagi ejeng wa ma bassa fihi ma min dabatin. Ada makhluk apa sih di bulan? Penasarannya nak dengan triliunan. Naik deh sampai terakhir Apollo 10 naik. Ternyata nanaon
tetapi hasil kajian anak Muhammad pernah didatangi oleh makhluk planet. Percayanya kalau Muhammad itu pernah didatangi oleh makhluk planet, ya atuh teu kudu Kanjeng Nabi Muhammad bakal didatangan makhluk planet nu ngaran Jibril, jahaji pending moal kebel deui ka tangan malaikat ngan beda ngaran itu Jibril ya Israil. Tuh kan dik diaminan deuk teu gajah bakal. Ya Allah. Kesimpulan anak, ada satu keyakinan pada diri profesor-profesor dunia bahwa pernah ada makhluk planet yang pernah singgah di dunia yang bernama Jibril. Tinggal dikembangkan sebenarnya mah, tapi nutup dari sekian planet kumanehanana geus dihitung jarak tempuh antara bumi dan bulan teh hanya sekedar 4, sekian mil. Kemudian disungguhkeun deui ternyata nu tadi 70 juta mil, lebaranna 4, sekian mil, tetapi jaraknya adalah 70 juta mil. Membuatlah Apollo anu melebihi kekencengan dari cahaya tersebut bisa jana singgah di bulan. Horenganan nyana meneliti di mana si Jibril ayana, di mana si Mikail ayana. Cak nyana ieu mah urang anu Jibril alaihi salam ge cak nyana mah teu make alaihi salam, sing pinter beb. Dah dikejar aya jauh ka Jibril profesor teh, masya Allah salah satu dari 11 peserta profesor kehilangan kendali dan mati dengan tidak hormat ngelawan Allah. Masya Allah karim. Nah ini dia dari ucapan Imam Jalaluddin Rumi, berikan tangga kepadaku agar aku dapat menaiki, dibuat oleh profesor-profesor teknik-teknik dan segala macam teknik supaya dapat menyinggahi eta kakarak bulan. Selanjutnya bakal ke berbagai planet hayang penasaran hayang nyaho makhluk wa ma bassa fihi min dabati. Batur mah geus datang ka dinya Yahudi urang iraha. Walaupun teu bener, walaupun kurang tepat, tetapi nyana ada satu keinginan dimodalan ku dunia. Ya Allah ya Rabb. Ternyata sampai saiki ora hasil. Lah ning bulan itu ora ana opo-opo. Ora ono, nanaon ternyata hampa udara. Bagaimana akan ada makhluk sementara udara pun hampa, kehilangan jejaknya. Ternyata Imam Jalaluddin Rumi menjawab dengan dirinya, oh tangga yang akan bisa menaiki langit adalah kepalaku dan kepalamu. Jika Anda ingin sampai ke langit, tidak usah pakai tangga, tidak usah pakai Apollo, cukup dengan kepala kita. Tanamkan kepala kita, tundukkan kepala kita, taruh kepala kita di bawah kaki kita, kita akan bisa naik ke langit melalui kepala kita. Saya bahasa walimanya tegarti, jadi tegarti itu sebenarnya. Ya Allah ya Rabb, horenganan hulu urang anu bisa naik di hulu urang, di sirah urang teh horenganan di dieu teh aya sababaraha tempat ya Karim. Mun kurang dibahas dina ilmu hikmah Imam Ghazali nu sok dijelaskeun dina kitab Bilagah Johar Maknun Ukudul Juman, ieu teh akan kabagi 5 nya. Nah tidinya lah lamun ku urang diolah bakal pinter urang, melalui kepinteran bakal dibangun dunia. Dunia dibangun dengan kepintaran, dengan kepintaran ilmu manusia gunung bisa rata, dengan kepintaran manusia laut bisa diuruk, dengan kepintaran manusia cewek nu teu daekeun bisa nyungsep pelet. Ilmu ngaranna. Urang ngadenge-denge peletnya ngentab sebab di dia anu teu boga pemajikan. Panas perasaan hate teh.
make jas ku make jasna, BHS ku make BHS. Nah itu boga pemajikan mana hari teh hirup hampa sebenarnya percis kos di bulan baik kos gitu hampa udara. Tenang sakedeng deui kula bakal diberek kula geus boga janda umur 85 tahun. Masyaallah. Tuh kan lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata salah tafsir ketika ahli-ahli tafsir dari berbagai mufassirin mengartikan wa ma bassa fihi min dabatin teh korenganan bahasa majazi atuh endek neangan makhluk di bumi mah babari, tapi neangan makhluk di langit, neangan makhluk di bulan, di panon poe. Malaikat anu paranti narik panon poe ge nya geus neuleudeuy isi cenah geus tereh tak encan. Emang kono panas cenah. Panas ya Allah ya Rabb. Kumaha dekiru atuh di ditu. Nah lamun urang teu ngaji tafsir bakal bahaya sarua jeung para Yahudi. Di manaan kumana zahir cilaka. Nah Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun taro kepala kita di bawah kaki kita, jangan adigung sakumaha tadi cek Ki Jamal kabatur mah bisa ulah ujub lah, ulah takabur lah, ulah riak lah, pugunya na ceramah di dieu hayang dihadiran deui ka ditu ojol. Atuh jangan aya muatan ngadandek nyundatan ngundang ka urang kabehan supaya dihadiran kaberkatan tamoal. Ya Allah ya Rabb. Nah letakkan kepala di bawah sakumaha anu diucapkeun ku para masyayikh mahasyayikh sufi, Imam Ghazali, Imam Kusyairi, Imam Jalaluddin Rumi, Imam Syekh Athaillah dan sederetan tokoh-tokoh sufi. Lamun hulu urang geus ditenden di suku berarti geus rendah cirina daek sujud ngan sujudna asli merendahkan diri ka Gusti Allah. Mantak berkatna oleh-olehna Isra Mi'raj teh sujud ka Gusti Allah. Parang ti naik ka Gusti Allah. Lamun Kangjeng ditaekeun ku Gusti Allah loba hamba-hamba Allah selain Kangjeng Nabi anu bisa hiber, loba kiai anu ngobrol di dieu tapi horenganan kapanggih di Mekah hibernya na geus teu kudu dicaritakeun ambalaya. Nah jang naikkeun diri urang ka Gusti Allah cek Gusti Allah Muhammad salat aslikeun salatna sujudna nu bener. Ketika orang sujud ulah maka BHS engkena merekna sok dideuleuhan bae. Ulah make tamer. Jabatur mah henteu nyana meureunnya. Kunaon dibejakeun ka urang. Panyakit nyana dibejakeun ka urang. Teu beres Ki Jamal teh. Ye atuh nyana mah nyana bae. Urang mah leuwih parah. Tah, ieu. Dengan penuh kerendahan hati. Ulah aya nanaon di benak kolbu di dia. Tenden dia handapan suku cirina mun dicarekan mal marah, mun teu ditanya mal marah. Ieu mah lain Pak. Ki Fudoli liwat teu nanya. Teu nyaho aing kiai tolol tuh. Masyaallah. Aing teh geus tenar sebenarnya mah Ki Fudoli kunaon teu nanya ka aing. Bebeja ka Ki Jamal aing liwat teu ditanya. Cek Ki Jamal sarua aing. Baroblok jelema kuari mah. Tolol ceknya lain nambahan naon tuh siapa sok implik-implik bae. Tak eta eueuh lamun ieu geus bisa ditenden di hadapan suku ulah aya nanaon. Penyakit-penyakitna baca Minhajul Abidin, baca Ihya Ulumuddin. Kajen teuing urang jadi bupati, urah boga rasa bahwa aing agung. Jabatan bupati ku aing bakal digunakeun pake ka Gusti Allah. Beuh ngomong mengeunah. Mana bupatina? Urang jadi gubernur ulah boga rasa bahwa aing teh pemimpin anu pangluhur-luhurna di provinsi, tetapi naon hartina di mata Allah. Ye,
Urang teh memandang makhluk-makhluk Allah tergantung mata urang. Begitu tergantung mata urang, tergantung kolbu urang. Ketika urang ningali nu hideung, cek urang teh budak hideung amat pandangan mata ieu tersep aing ka nu hideung. Ketika neuleuh nu putih, putih kos Belanda gitu tersep aing. Pandangan mata ieu. Ketika neuleuh urang parahyangan, ya Allah. Atuh ki paozi ge nyangkut di ditu. Tah, ieu pandanganan. Pandanganana sebatas mata ieu. Tuh, tapi ketika memandang nah ieu dilangsungkeun ka dieu, ternyata makhluk-makhluk Allah teh aya nu bogana, aya nu ngendalikeun. Geus eta hideung teh kudu bogana dihideungkeun, putih kudu bogana, jangkung kudu bogana. Inget we ka nu bogana. Masya Allah kabeh bagus sebab nu ingetna lain ka etana ka nu bogana. Kolbu. Masya Allah. Ketika orang memandang babi, dina Al-Qur'an 4 ayat menyitir tentang babi. Babi teh diharamkeun. Kemudian ketika babi diharamkan, apakah orang harus membunuh babi? Ulah ciptaan Allah. Lamun orang membunuh babi, membunuh anjing, berarti saruhajeung orang ngalawan ka Gusti Allah. Ketika henteu aya haram, henteu aya ngalawan ka urang, antapkeun babi, anjing, makhluk Allah. Sebab setiap makhluk Allah diciptakan ku Gusti Allah mengandung hikmah. Nu kaluar tina hikmah. Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun setiap momen yang terjadi di muka bumi ratusan rahasia dan ratusan titipan Gusti Allah Subhanahu wa taala agar engkau mengerti ada apa di balik babi. Gitulah para aulia Allah. Haram teu meunang dibunuh ketika nyanah teu ngalawan ka urang. Deuk naon atuh? Titah dikaji satu nu mantak diharamkeun untuk mencoba manusia. Imam Syekh Yakub dalam tafsirna ngajelaskeun supaya manusia ieu narajang apa henteu. Cak Allah aing nyieun babi haram sok sia wae dicoba ku babi ngadahar henteu kana haram. Percobaan. Nomor kedua, nu mantak diharamkeun babi eta nu sabenerna mah aya panyakitan. Andai kata engkau memakan babi, penyakit zahir jeung penyakit batin bakal terjadi di diri maneh. Satu, karena diharamkan jauh ka Gusti Allah. Dua, karena diharamkan awakna bakal terjangkit penyakit. Dua. Nomor katiluna di babi aya adab anu pang jore-jorena. Sekian hewan pang teu adab-adabna adalah babi. Sebab barang daharna ge utahnyana masih keneh di dahar deui. Ketika aya dahareun dikiihan ku manehanana, sanggeus dikiihan di dahar ku manehanana. Makhluk mana, hewan mana anu modal kos kitu. Urang teh titah neuleuh kana babi, ulah seperti babi. Masih loba hikmah-hikmah dina diharamkeunna babi dina tafsir. Masya Allah. Kuari urang dibere koron. Cek Habib Lutfi mah lain korona kolorna. Kolor sia merenya. Nah, ente apa? Lamun eta khunfas lalai kalong diharamkeun. Haram hukumna. Setelah diharamkeun teh aya hikmah. Tetapi dibunuh mah ulah. Sebab satu-satuna hewan anu pernah berdoa ketika Masjidil Aqsa dihancurkan ku Yahudi, aduh bisa ngadoa diterima ku Gusti Allah iwal ti lalai. Lalai ngadoa, ya Allah ya Rabb, andaikan saya punya kekuatan dan tolong berikan kekuatan saya dengan rekan-rekan saya, kekuatan ini akan saya jadikan sebagai jihad fisabilillah untuk membangkitkan Masjid Aqsa supaya tidak jadi dihancurkan. Tolong ya Allah berikan saya kekuatan, gunung supaya bisa dicabut ku kaula, laut supaya bisa diarahkan saina ku kaula, jangan hantem Yahudi nu nyaho kecuali hanya para aulia-aulia Allah. Doa lalai. Masya Allah, orang tuh pernah ngadoa ku hari eleh kulalai. Nah, ketika diharamkan ke Gusti Allah, awas cek Gusti Allah, karena nyana pernah berdoa seperti eta, di tubuh lalai bakal aya sum eta adalah racun. Ketika didahar tanpa aya alasan, awas.
Ketika aya alasan jelema bengek baheula kan Nabi Brozak bengek eueuh ubarna ieu geus asa bengek eta eueuh ubarna akhirna datanglah ka dukun cak dukun ngadahar lalai wow ini makanan saya cenah manteng nyana mah hampir kos lalai itu nah di dahar eta mah aya alasan nah ketika tidak ada alasan seperti di Wuhan bener tuh aing ngomong eta di Cina teh habis makan orai, bayawak, buaya, lalai, orang nu diharam-haramkeun teh eta teh nyieun makan besar. Kurang leuwih piringna 13 juta. Di dalahar terus. Itu cuma 2 hari setelah makan tersebut keluarlah penyakit virus corona. Bahasa batur virus, bahasa orang kuman. Letik mah kuman. Tapi coba ge dipapalangkakan. Lamun geus ka tengah-tengah palangkakan. Eta kuman deuk dipicin ge ulah ngeunaheun. Tuh sia makan dasar ara rosok garoblog. Eta kuman, masyaallah. Ngantek wari ge hajerus di mata hajerus eta na kumanan bae. Teu meunang dieuweuhkeun. Ada satu keindahan daripada ngahayal. Tuh ya iyalah virus. Nah akibat barang haram terus dihalal. Tadi Kang Jin diturunkan untuk membawa syariat. Melalui syariat orang bakal selamat. Bukan saja di Cina, bukan saja di Italia, bukan saja di Amerika, bukan saja di Iran, di Indonesia ge loba nu geus ngadahar orai, loba anu ngadahar lalai, kepiting ge di dahar. Kemudian tadi dinya dalam mendekai mah pemujiono teh naon tangaranna? Bayawak. Kadal, dasar kadal ngomong kadal. Iya, sasada sorangan nyana. Ya, bangkong dan lain sebagainya. Tunggu akibatnya. Kula masuk boga dongeng kieu bae. Ketika Irak erek dibanjirkeun. Malaikat geus siap bengawan furat kerana dibuka banjir jam genep bakal dibanjirkan ku malaikat turun malaikat rahmat naon dia banjirkan emang kunaon di negeri Irak 400 jelema nu zinah malam ieu oh cek malaikat wajar lamun deuk dibanjirkeun tapi kula boga data naon 900 jelema nu penting takarrub ka Gusti Allah. Wali-wali Allah 900. Lamun Bajung 400 jeung 400 banjirkeun. Tetapi ieu mah kan leuwihan keneh anu takarrub ka Gusti Allah. Malam tadi 400 nu zina, 900 anu zikir ka Gusti Allah dengan penuh keikhlasan nu huluna bisa diteudeun di hadapan suku. Ulah jadi dibanjirkeun. Ulah jadi bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti Allah bener. Ulah jadi langsung keran ditutup di saat Masya Allah penegar negara, penegar dunia, penegar bumi, ahli-ahli zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala samarukna kumaha ulah ngecek ka kiai, ulah ngahidakeun ka kiai awas sebab harirupna jelema teh ku kiai lain model kiai nu tadi kiai nu huluna bisa diteudeun di hadapan suku anu eueuh nanaon eueuh kepentingan nanaon Masya Allah nah iyalah keistimewaan ahli-ahli Allah Masya Allah karim nu mantap kecintaan makhluk kecintaan manusia kecintaan hamba dari berbagai kelas mulai ti cacah ka menak ka ahli-ahli Allah mah tetep dedeuhnya jeung naon kitu ngaranna cinta itu bisa dipohokeun di kolbuna sebab naon aya sinar anu nembus kana kolbu nu hese diomongkeun etalah virus lamun virus penyakit tadi bahaya tapi lamun virus anu mengandung sinar ya Allah gambaranana bakal nembus ka dieu tek ulah ku bahasana ulah ku ngajina kakara kapanggihna bae ge pohara momo bari jeung sasalama kuali mah teu meunang sasalama virus
Ngus salaman teh make ieu we. Ya. Ya Allah. Iya, inget. Lamun pemerintah ayeuna peduli, alhamdulillah. Walaupun unsur politisna kukulah henteu kudu dicaritakeun, gede. Tetapi kepedulian pemerintah, alhamdulillah, disemprot ya kabeh tanda peduli supaya makhluk rakyat aman nyaman. Presiden geus ganjurkeun peduli berarti alhamdulillah. Bahkan seluruh masyarakat tidak usah keluyuran, tidak usah keluar, cukup belajar di dalam rumah saja. Tinggalin zaman. Kiai manggeus tiba heula dulur, udah sok jalan-jalan haram. Di imah bae cicing, molah awewe mah ulah ka masjid. Cukup di imah ge salat teh kudu dihareup, teu kudu di tengah imah, di kamar lagi mun aya leuwih jero deui kamarna. Geus tiba heula kami mah ngabahas kos kitu, kakara kuari bupati ngabahas, tinggalin. Eleh ku kami sebenarnya mah. Ya Allah, madak aya nu modal kos kieu. Aya hikmah berarti di balik corona aya hikmah. Manusia tedek di ka Allah keun ku Gusti Allah ku Allah dengan cara Allah. Hikmahna ulah ka mana geus bae urang penting mandi wudu make baju nu putih asup kamar uzlah ngaranna bawa HP. Goblok jadi WA-an di jero kamar tolol. Anak buah Habib Rozak mah kitu kabeh. Jeung Haji Pendit tarolol kabeh. Aya uzlah mawa HP. Aman ke dititah urang ku agama. Masya Allah kamu orang boga wiridan sholawat sadajar teu dititah ge ku bupati ku gubernur ku presiden emang pagawean aing. Rendahkeun hati urang, gerak Allah. Setiap momen yang terjadi ada muatan amanah dari Allah. Kieu cik Imam Jalal, urang boga penyakit darah tinggi, nu bisa nganasehatan ka urang kecuali dokter teh menang ngaji teh ti Ibnu Sena asli nama ilmu kedokteran teh Islam di antarana ulah ngadahar lauk asin, ulah ngadahar asin-asin jeung sederetan anu ngabahayakeun eta teh titipan Allah melalui lisan dokter. Mun hayang nyaho seperti itu dokter anu belajar disampaikan ka urang kok teu manjur sih teh ucapan dokter teh ka pasienna nu teu manjurna muatan bayaranana. Lamun dokter ikhlas, sod ikhlas. Sod. Atuh hebat. Karena teu ikhlas da ieu lah sagala rupa ge lamun ikhlas mah masyaallah kali hikmat nu baheura teh ari ikhlas hebat. Barang ahli hikmat nu ayeuna muatanana jelema dakwah dari panggung ke panggung baheula mah hebat. Wasilah aya masjid di Cilongok eta teh kiai dakwah ka dieu. Dijieun lah masjid lamun lain ikhlas moal bisa. Eta kiai nu kamari ieu zaman kolot-kolot urang, bapak-bapak urang, tapi kiai nu ayeuna begitu balik kiaina masjid dijual. Nu keur ieu mah nyieun masjid, barang balik Haji Jamal masjid dijual. Haji Jamal kadinya di keur ieu mah pan raja bandit dijual kiai. Emang kunaon barang kiai ngomong teh di dieu aja teu betah lah dijual bae. Salah masyarakat apa salah Ki Jamal? Ki Jamal teu ikhlas. Lain Jamal ieu mah guruna. Ikhlas nah. Ada sejuta titipan, ratusan titipan, puluhan titipan pada lisan-lisan makhluk Allah ulah seperti beragama Islam. Imam Ibrahim Al-Adham manehna kan guru supi teh pendeta. Guru supi da Ibrahim bin Adham teh pendeta. Ya Allah ya Rabb. Ketika jalan asup ke gereja cek Ibrahim bin Adham, wahai pendeta, Anda ini disegani, Anda ini dicintai dan Anda dikagumi oleh umat Anda. Apa sih rahasianya? Cek pendeta, satu rahasianya. Apa? Setiap hari walaupun saya ingin makan, ingin minum, tapi tetap makan saya hanya satu kacang dan satu teguk air. Itulah rahasia. Waduh, Ibrahim bin Adham hebat. Sudah berapa tahun Anda seperti ini? Saya sudah 30 tahun melakukan seperti ini.
Maksudmu, saya terkagum-kagum dengan pelaksanaan seperti itu. Saya merasa kagum ketika umat datang, saya diagungkan, dimuliakan, dicium, dan berbagai pemberian-pemberian. Itulah yang sangat saya kagumkan. Aslinya saya tapak satu hari satu kaca. Ya Allah, cek Ibrahim bin Adam, waduh ya guru aing cek keluarnya nak, setelah keluar dipraktekkan kumanehanana. Lamun pendeta siji kacang sapoe, aing mah setengah kacang. Geus kaleuwihan aing mah. Haji Pendi mah mun nyaritakeun kacang teu boga kacang. Teu boganya nama. Urang mah lamun kuari nyaritakeun kacang balik atuh aya. Nyana dek pake kacang naon? Kacang kedele, leg-leg ku sia. Eueuh. Ayo kunaon ngejudul ka kacangnya. Nah, iyalah keistimewaan seorang manusia nu zuhud anti dunia. Yakni hulu bisa ditenden dina suku. Masya Allah karim. Nah, ketika seseorang mempraktekkan penyakit-penyakit batin sehingga terasa diri teh jeung taneuh saturunan percis sakumaha urang diasupkeun ka kuburan be buka ieu na tempelkeun ieu na minha khalaqnakum asa ngaganti taneuh ieu balikeun deui gara-gara ka taneuh jelema geus bisa kitu keur sadar ku hari hiber bakalna lamun Syekh Mansuruddin ti Mekah ka Banten hiber lamun Syekh Khalil Bangkalan ti Mekah ka Madura hiber lamun pamijahan Syekh Khalil Syekh Muhyiddin Khalil nyana melempang di luhur loba kiai-kiai anu kuari masih kene jasad nama di dieu tapi hati nama dikontrakan loba kene kuari gaya kene make jas biasa rajaban biasa orenganan ieu nama WA-an jeung dikontrakan jurig mah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, panjang lamun dicaritakeun tentang perjalanan sakumaha Imam Jalaluddin Rumi. Inti daripada Isra Mi'raj adalah naikkeun diri ka Gusti Allah. Mun Kangjeng mah langsung ditaikeun ku Gusti Allah. Para aulia Allah nu dimorod langsung ditaikeun. Para aulia-aulia anu suluk ditaikeun ku Gusti Allah. Urang bisa naik derajat sesuai jeung kadar urang. Kumaha carana? Balikeun ku ari. Taekeun ku ari, mi'rajkeun bahasana cek Imam Jalal tina bodoh supaya jadi pinter. Mi'rajkeun. Urang teu bodoh wudu, bodoh salat, mi'rajkeun ngaji mantak naon. Jelema nu ngaji keur mi'raj. Robah geura nu tadina urang teh teu pati bisa itu maca kitab teh. Mi'rajkeun datang ka pondok pesantren, kena ngaji nahu, kena ngaji bilagah. Engke geus bisa hasil mi'raj. Mi'raj urang mah kos kitu. Kabelah dieuna fikihna geus bisa, tauhidna aya, hasil mi'raj urang. Kemudian atuh ilmu tasawufna aya, praktekkeun geura ku urang, derajat urang makin hari makin naik, makin hari makin naik, makin hari makin naik. Amanatna saeutik geus bae, mi'rajkeun diri urang melalui Isra, mi'rajkeun urang marobah bae tina bodoh kana pinter, tina teu nyaho kana nyaho. Ketahuilah Allah, setelah Allah bisa diketahui ku diri urang dengan cara mengetahui urang heula. Man aropa nafsah aropa roba engke bakal hiber urang ka Gusti Allah. Konsepna seperti eta tapi praktekna kudu berkelana heula. Kudu berkelana heula nu mantap Oma Irama teu salah. Dalam aku berkelana tiada yang tahu. Waduh raja dangdut hebat eta. Orangana mencari ani tah mah. Urang mencari ilahi. Gitulah para jamaah kaum muslimin, lamun Oma Irama berkelana hanya sebatas mencari cinta, sebuah cinta zahir, urang mah sebuah cinta batin, cintakeun ka Gusti Allah melalui berkelana. Tentuna berkelana mah laut yang dalam kita seberangi, gunung yang tinggi kan kudaki. Wah, tuh kos gitulah berkelana mah. Tapi tetap berkelana kudu boga modal. Tanya heula ka guru ulah saberkelana-berkelana bae. Datang ke Merak siang jongkeng di laut
ya aing dek hiber saja ya langsung teu guguru deui langsung gujubar bae ka laut tinggal sebuah nama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Haji Pendi berkelana mati di Merak atuh kudu boga guru. Panjang mun urang nyaritakeun perkelanaan nyaritakeun Isra jeung Mi'raj. Isra adalah berkelana menurut Imam Jalaluddin Rumi. Mi'raj adalah merubah diri supaya dibodohkan pinter. Hasil kajian nu tadi tina sababaraha ayat nu kukula dipunggas-punggas ialah keistimewaan Isra jeung Mi'raj dibahas ku para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Cintakeun urang ka Allah, cintakeun urang ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab eueuh nu bakal bisa nyapaatan di yaumul jaza kecuali anjeun. Kecuali baltena kecuali Kangjeng hese urang ka Kangjeng teh teu cinta-cinta cintakeun ka para sahabat anu neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi teu kaalaman para tabiin teu kaalaman atsba tabiin can kaalaman atsba tabiin nu kuari lisana tetep anu bener-bener pengagum Allah pengagum ahli Allah eta cintakeun ulah ka mamana insyaallah urang dihijikeun jaga di akhirat di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kula tadi dipungkas pangkas nyaritakeun planet-planet hiji-hijina aya rahasia sebenarnya mah pohara tina pembahasan wa bassa fihi min dabatin qabla itu huwa bijam'in idza sya'u qadir. Masyaallah dibahas eta urang bakal tercengang satu-satu planet bakal tercengang. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antep kan lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakeun hok peluru aing ka sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh sia namanya sepira aki-aki teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente magagah tegak luar biasa orenganan gunung teh lempang tamurrum marus percis okos mega bae lempang gunung gengke ba lempang yuk ku balikat isapet rat lelempangan kari kakalek aju watarol jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat orenganan tamur marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi.
beres kabeh kuari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh wae kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum selalu jadi raja apa ieu ai raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sih jadi raja hah kayak udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene mah can nyaho bawa jadi henteu itu bayar turun geus coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas aya talancuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusikeun ka dinya asup nu sabelah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup ngun ku gede genana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat dek ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema digiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu teh boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah. Nundek dicaritakeun ngarangtung jelema kabeh malaikat Jibril cicing di tengah dihareup Kangjeng Nabi urang malaikat Jibril Mikail di belah katuhu Jibril Mikail Israfil belah kenca Kangjeng Nabi dihareup plek kumpulkeun ku Gusti Allah فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung amal kenaon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana masyaallah di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampaikeunana ya Allah ya Rabbi wabah ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna goibin jeung kaula teu gaib teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang kaula ieu deuk ka Bandung hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana bener-bener teu nyaho berarti kaula mudik ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah ba deuk ka Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja ka belah dieu manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu tek Jogja deui
isi jalan lu mana dekat Surabaya teu nyaho nanya atawa nyana nanya Pak ieu teh kula teh dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu dek nu didagangkeun ieu nyokot teh dia supaya teu nyaho nanya berarti tak kula teh hayang kawin hayo hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya so teh aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 jeung 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya nama ngan ieu dites 2 jeung 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun deui ka aing 2 jeung 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak mun cak bapak 4 kula 4 mun cak bapak 5 kula 5 ku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mentak nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tas 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dia sia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta mah lulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go Wadi bah ya abah mah boga duit aju minta duit sabareh sia mentana mio sabareh tah mio oh sia dibanding mio tapi pakai kusianya nu bener tah belikan kusia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu bae nah belikeun menang meureunanan setengah bulan bah ang melikeun motor deui motor naon motor mio anu itu ka mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui geus bere deui 3 kali je budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia hah sabaraha kali padahal mah nanya nyaun jangan umang melikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jaulurkeun nyahoeun ja Allah mah pangeran urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun kuari hirup dihirupan ku Allah Allah maha uninga kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bageus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cek urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti maha uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi
narima karena Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saya hirup beye aing mah lain nanya rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik di nyana ke provinsi pernah nyampaikeun ai dibayar nyampaikeun ai henteu mana muina mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo panggil iya nu formal nu formal dipanggil eta mah geus teu bares tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai pernah nyampaikeun pernah cara nyampaikeun aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikeun nu asli saha yo ayo geura budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deh kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta di hareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikeun nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah. Kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu, rukun salat dan syariat lah dain semua. Bener. Coba tanya kiaina ditanya deh. Siapa pernah nyampaikeun? Bener. Nyampaikeun lagi dah bae. Ai diondang muludan. Sok diberkatan. Aya. Mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui. Wah, itu beres ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu. Ditanya, "Hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun? Tabligh risalah." Wah, jelema bur kabeh ngomong aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah, bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka urang lah jadi saksi wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh pan. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya. Geus teu make hayah kampung Melayu mah. Encek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun. Eta mah nya encek, nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina. Hehe, wahara jasa. Ari tatangga nama nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milunya dan digawe jeung encek. Tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. No iya. Wala nas'alanna alladzina ursila ilaihim. Ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul. Jeung sanggeus nerima ngamalkeunana. Macem-macem ke. Rame. Wala nas'alannal mursalin
para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampikeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele. Aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim bi'ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tabligur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ge datang ka songek siana nu teu daek falanakusson alaihim Allah jaritakeun neunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika orang dikahareupeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu kunaon sia dititipan ilmu teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeutan tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung Gusti Allah Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tabligur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSD eta nu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu sia zaman sasya abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti maha uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng si ieu mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bo Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh
Dek lompat ka mana sia? Ayo sia, dalu wakun lah goibin. Waduh goib jago sia tah mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojet. Tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan. Moal teu aja dicarekan. Heuh, dek lompat ka mana ya ini? Dek lompat ka mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna goibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nya. Oh, lu goib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bibizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya 2 cangkok 2 mangkok 2 cecepeh kama warada fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan-pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelaskan Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaik buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus caang, amal goreng poek jore. Nu jelas mah deuk kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Iyalah ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia boman teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh 4 urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang lek ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang lek ketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayu apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayu geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayu sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu
sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan kos kol budaya we kieu tinggal Nyi Haji na hoi mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tuh didinya bae heula na eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Ya haji teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh. Iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal. Hampura aing haji, dia tukul ge hampura tah geus rada deres sakitu mah. Kula deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan. Atuh hampura aing geus hampura jasa. Mun aing kawin deui. Tah. Pakarak dek bener ge. Tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ge. Ditimbang beuratan ka mana. Mulai urang ngurucut cai mata. Gusti. Tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete nyongaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta panjana mah perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja parsa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa tarohana pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ge keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen heulanan besi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo orang babarengan nelanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh geus gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolong emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bedi kesek-kesekeun. Tah, hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu. Mang anu sekian meter, mang anu sekian meter, mang anu sekian meter. Geus aya sabaraha eta? Aya 20-an mah. Bejakeun ka mang anu lain teu butuh kitu nya. Dieu mah deuk ku Pak Haji bae kabeh. Sapira 500 meter. Lah, sabaraha kebon 500 meter. Geus tuh jual ke buat tetangga habak beres. Oh, bener lah Ki Haji. Dasar pelit-pelit bae. Tangeunaheun urang ngadengena. Ya kan, gas. Dulu sadaya hampura ieu mah deuk ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu. Oh, maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh geus alhamdulillah atuh. Nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunah. Ngeunaheun teh mun aya di lembur kos itu. Ieu mah henteu Pak. Ayo heula ke kurang aing. Kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing. Aduh, ya udah. Sugih dur-dur pet tuh kos gimana? Ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu. Maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing? Ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh. Ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam
Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang nu kade ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikejakeun naon cak Jibril ulah bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei kade naon teh cak Jibril ulah lo nu penting salamet bae sana senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tah timbang leket teh kade maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai tuan saha ma asanaka wajhaka wa ma asanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat tuan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kaciri ta nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat tah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan atas tasbih teh nyaho nya barang hudang aya tasbih aing ka mana anu teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kebladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan latuh kulantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian lieu tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi mantap tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta ci atuh mah geus jore cek eta teh jadi itu lagi main simplong melulu ya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sia sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai aya sia kula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teu tetep salamet bae pan mah poara eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar Jibril salametkeun Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuk jasa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan teu kadeuleu teu karawel lajung teu kalekep ka bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangona mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek eta lu batak ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung
wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal kiamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jorek Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu tah nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doa masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya qadiyal